Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pecinta dongeng Sunda. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa di patepang dangu kendai sareng simkuring mangga. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng Sareupna di Pajajaran karangan Bapaan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipikameumeuit ku urang sadayana, kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu masih mekalandep kana dongeng Sunda, mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina danget ayeuna ieu dongeng Sareupna di Pajajaran teh majeng kana bagian anu ka-16 nya. Sakumaha anu kauninga dina bagian anu ka-15 dinten kamari. Hanca urang teh kapegat waktu dina mangsa medar kaayaan di hiji pakampungan teh. Harita rombonganana Suji Angkara oge Ki Ogel aya Ginggi nya nu ngiring teh tos dugi ka hiji pakampungan anu nyanak seba teh nya. Tah kumaha lejeungna ieu carita mangga urang sami-sami wae bandungan ku sadayana. Pamugi ieu dongeng katampi kalian kabingahan oge janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Ginggi harita teh rada ngageter kumaha henteu rek kitu. Sabab sakedeung deui manehna bakal tepung jeung lanceuk sapaguron pangkolotna. Kapan ceuk Ki Darma oge kitu mimitina Ki Darma ngangkat murid Ki Banaspati. Sanggeus Ki Banaspati tamat tur ngumbara ngangkat deui murid kadua anu katelahna Ki Baguseta. Geus kitu dina waktu anu beda ngangkat deui murid kembar dua nyaeta Ki Ranggaguna jeung Ki Ranggawisesa. Meureun murid anu pangbocetna mah nya Ginggi. Kuda Ki Darma kabeh lanceuk sabakurona teh kudu dipanggihan. Tapi naha aing perlu langsung manggihan atawa kumaha moal waka. Sakurang-kurangna aing moal waka balaka yen aing teh saguru saelmu saboboga guru anu sarua ceuk pikirna. Naha make kitu mikirna sabab Ginggi hayang maluruh. Manehna hayang maluruh heula kaayaan Ki Banaspati Kiwari ceuk sakawal Ki Banaspati teh pangagung penting di dayeuh Pakuan. Tapi kamari make aya begal anu ngakukeun baladna Ki Banaspati asa pabaliwet teuing ieu beja teh. Nu matak ku aing edeuk ditalungtik heula ceuk pikirna. Jadi hiji-hijina jalan sangkan panalungtikan lancar manehna ulah waka ngaku salaku adi sapaguron. Harita teh rombongan asup ka hiji pakarangan badag, hareupeun pakarangan aya imah panggung badag. Ijeuna tina kai jati pilihan hareupeun imah badag aya bale-bale anu lega. Rombongan anu daratang teh sanggeus merenahkeun babawaan di titah asup ka bale gede. Didinya geus diuksila dua lalaki garagah. Nu hiji umurna kira 50 tahunan, nu hiji deui rada kolot saeutik, meureun aya kana 55 atawa 60 tahunan. Ngana sanajan kitu anu katara leuwih gagah mah aya anu kolotna. Bajuna ngagunakeun kain bulu dru hideung corak bedahan 5. Sirahna ditetopong jenis bendo citak.
anu di tengah na bagian hareup dipasieup ku ornamen anu tingkar diplir cahayaan. Kumisna ipis, janggotna ipis, ngan anu rada narik perhatian mah irungna semu bengkung jiga pamatuk ekek, jeung sorot panonna seukeut jiga rek nembus jejantung. Anu umurna rada ngoraan oge sarua pakeanna mah jenis anu marahal. Sarua deui ditotopong jeung bendo citak. Ceuk Ki Darma sabenerna bendo citak mah lain khas Pajajaran, sabab jolana ti Cirebon. Ari Cirebon ladang pangaruh ti Demak. Ngan lamun ayeuna urang Pajajaran sok aya nu mamake bendo citak, nya meureun eta mah alatan pangaruh budaya bae. Komo wilayah-wilayah anu geus kacangking ku Cirebon mah budayana oge kabawakeun ku budaya Cirebon. Ginggi teu apa naha ari sagara herang geus kaereh ka mana. Ngan anu tetela sagara herang mah pernahna geus deukeut ka Pakaleran nyaeta wilayah Cirebon. Jadi teu mustahil budayana oge kapangaruhan ku budaya Pakaleran. Harita sanggeus sararea karumpul salah saurang kokolot di dinya ngayakeun biantara minangka mapag keur rombongan. Bari sakalian nerangkeun pribumi, tah ayeuna mah Ginggi kakara apal. Anu umurna rada ngora, anu awakna semu busekel, panonna buleud, irungna rada pesek teh pajabat kandagalan teh sagara herang anu katelahna Ki Sunda Sembawa. Jigana ngaran samaran atawa jujuluk, teuing sah ngaran anu asli nama. Ngan meureun manehna hayang make ngaran jiga ngaran hiji urut dayeuh di Karajaan Tarumanagara anu katelahna dayeuh Sunda Sembawa. Nya puseur dayeuhna Karajaan Tarumanagara malah ceuk Ki Darma. Kecap Sunda dipake ngaran hiji dayeuh teh nya Sunda Sembawa. Anu Ginggi samimihna geus bisa ngajudi tetela jalma kolot tapi gagah teh diwanuhkeun salaku pejabat muhara Karajaan Pajajaran Ki Banaspati anu katelahna. Aya reueus dumeh muridna Ki Darma geus jeneng jadi pangagung karajaan. Tapi oge aya rasa mangmang jeung hariwang lamun ngadenge beja yen Ki Banaspati boga balad begal teu ngarti palebah dieu mah. Muji syukur yen Andika geus bisa ngawal barang seba tapi ka dieu angkara, ceuk Ki Banaspati. Sadayana tiasa lumangsung kalawan lancar kumargi aya pangdu ati salira Ki, ceuk Ki Suji Angkara. Nyesok sanaos di tengah jalan aya gangguan keamanan, ceuk Suji Angkara deui. Demi ngadenge laporan sarupa kitu katembong halis jeung tarang Ki Banaspati anu kandel teh rada kerung. Rombongan seba dipegat begal dileuweung jadi tebih ti wado Ki, omong Suji Angkara deui. Begal dileuweung jati, Ki Banaspati lir nyarita keur dirina. Anu jisim kaula teu ngartos eta begal ngaku-ngaku baladna salira, omong Suji Angkara. Atuh antara Ki Banaspati jeung Ki Sunda Sembawa silih pelong teuing naon maksudna teh. Sakedik oge jisim kaula henteu percanten. Namung sok sanaos kitu jisim kaula bade nyuhunkeun kamandang ti salira, ceuk Suji Angkara. Syukur Andika kabeh saralamet. Ngan poma ulah percaya kana eta fitnah, ceuk Ki Banaspati. Andika kudu percaya kana ucapan Ki Banaspati Raden, ceuk Ki Sunda Sembawa. Geus kitu Ki Sunda Sembawa nerangkeun yen sagara herang teh napel wates jeung Pakaleran. Ari Pakaleran geus kaereh ka Cirebon, maranehna teu satuju Pajajaran nyokotan seba jeung pajeg ti wewengkon anu ceuk pangrasana geus mutlak jadi wilayah Cirebon.
Bisa jadi aya begal ti Cirebon akon-akon ngakukeun balad Ki Banaspati. Sangkan eta barang dipasrahkeun ka maranehna, ceuk Ki Sunda Sembawa. Ari Suji Angkara mah unggut-unggutan. Nya rada aneh ka kupingna jalmi-jalmi anu biluk ka Cirebon teh, anu nyekel agama anyar, anu dipahing nyieun kajahatan. Tapi nah atuh bet kitu peta. Suji Angkara masih penasaran. Ki Sunda Sembawa rumenghap lir anu eungap. Andika apal jalu kejadian puluhan tahun nu kaliwat cenah. Suci Angkara cicing dah hayang nampak penjelasan. Ceuk Ki Sunda Sembawa puluhan tahun nu kaliwat Banten jeung Cirebon geus ngarebut bandar palabuhan internasional anu tadina bogana Pajajaran. Nah pola kitu teh didasaran ku ajaran agama lain jalu, tapi meleg-meleg jang kepentingan politik kekawasaan. Maranehna sarakah hayang boga kekawasaan anu lega, boh dina widang politik, boh dina widang ekonomi. Lamun mah agama dibabawa nyaeta mah pikeun tameng we, yen Pajajaran geus matut boga ageman heubeul kudu diganti ku anu anyar anu dianggap jauh leuwih sampurna, ceuk Ki Sunda Sembawa. Jadi pikeun kepentingan kadunyaan mah jalan naon bae bisa dipilampah, pokna deui. Saupami kitu saur pamendak salira mah begal di leuweung jati teh ukur akon-akon, padahal sagalana jang kepentingan Cirebon. Nya kurang leuwih sarupa kitu jalu, ceuk Ki Sunda Sembawa. Harita ngobrol teh ngalir ngidul upatama nama ngeunaan kaayaan weureut zaman kiwari, balukar patelak politik jeung Cirebon. Ngan sabadana ti eta sakumna anggota rombongan barungah basa pihak pribumi ngumumkeun yen rek aya pesta kadaharan jang mapag rombongan anu geus jasa ngamankeun barang-barang seba. Peuting eta rombongan dibawa ka Balai Kambang anu aya di pakarangan tukang imah anu badag. Ari Balai Kambang teh bangunan tempat reureuh jeung senang-senang, pernahna aya di tengah babalongan. Peuting teh teuing ku asri, balong sabeudeurna rapang ku damar sewu. Di bangunan Balai Kambang oge cempor lampu minyak kletik baranang aya di saban juru. Jeung anu leuwih asri mah tetela bulan moncorong. Di bale-bale ngabarak meja anu sukuna parondok, ngan dina meja rupa-rupa kadaharan mani pepek segala aya. Di sagigireun aya jajaran sangu ulasan boboko oge loba rupa-rupa deungeuna sangu. Aya daging gebog, aya lemeung lauk, malah beuleum lauk hampal jeung balidra mani rapang di meja di saban meja. Sambal dadak oge rapang di sababaraha meja. Ari sambal dadak teh sebutan jang sambal anu bahan-bahana sarwa atah, direndos digariduskeun. Nyamun ceuk zaman kiwari mah katelahna teh sambal cibiuk meureun. Ngan pedah jauh leuwih kumplit sambal dadak dina zaman Pajajaran tibatan dina zaman ayeuna. Zaman ayeuna mah paling ukur surawung jeung kemir atawa tomat ngora. Ari sambal dadak khas Pajajaran mah salian ti surawung teh cenah aya kemir, aya cabe hejo atah, cengek atah, jahe, cikur jeung kadaharan mewah anu katelahna tarasi. Nah maka disebut mewah tarasi teh sabab dina zaman patelakna jeung Cirebon Pajajaran diboikot teu dikiriman hasil laut seperti lauk asin, uyah, petis jeung tarasi. Lamun mah ayeuna nyampak sabab para pangagung bisa meuli dagangan demit di sodagar. Pan ari sodagar mah teu katalian ku patelak politik, tetep bisa balanja dagangan ngan sacara demit. Ari barang demit teh hargana jadi mahal sabab kudu mere suap ka oknum patugas.
Meureun jalma zaman ayeuna oge teu apal naon ari daging gebog. Lain hartina daging anu dijieun tina gebog, tapi daging mencak anu ngasakeunana dibeuleum ngan dibungkus heula ku daun cau. Jadi sawaktu daging asak teh cenah aya aroma atau seungit daun cau anu kabeuleum. Sok sing barntet kadinya, sebab ieu teh jang aran dikakabeh beakeun montong kapalang ceuk kokolot. Kabeh anggota rombongan teh surak, Ginggi oge milu surak atuh kumaha teu rek kitu. Sabab salila ieu acan kungsi manggihan kadaharan anu papak sagala aya. Bung-buahan oge manis sagala aya, inuman oge sagala aya. Teu cukup ku cai herang dalah cai gula beureum dicampur ku jahe oge aya. Ari ieu dina kulit buah kukuk inuman naon? Ceuk Ki Ogel harita teh. Montong wakang minum nu kieu. Sidik kaula oge rek nanya, naon eta teh? Ceuk Ginggi harita teh. Tuak deuleu, mun diinum matak weureu. Baruk matak mabok deuleu, engke sias nyarita ngacapruk teu puguh. Ceuk Ki Banen harita teh. Usabab disingsieunan kitu atuh Ginggi akhirna milih kadaharan anu ngeunah-ngeunah tepikeun kamadi maambek. Ari sia moal ngagehan batur. Itu dina meja bulah ditu rapang keneh pan. Heueuh, piraku aing kudu ngadongkang tempat jauh. Ceuk Madi sewot. Hayu pindah ti dieu. Aing mah geuleuh ka si eta teh. Ceuk Seta bari cengkat pindah diuk dituturkeun ku Madi. Atuh sabatae Ginggi bisa sakama-kama milih dahareun da ari Ki Banen jeung Ki Ogel mah jiga anu cemi beuki. Anu keur balake cerakan beuki galumbira sanggeus ka eta tempat ting telenden parawan jekekan meuni ngabring. Ceuk juruladen lalaki ieu sakumna parawan teh tugasna jang ngaladenan semah. Itu Pak Ikno cenah siga dina film geuningan Pak Unu. Menuju barang tuang teh nya jawa telenden kitu nya. Aduh eta nya nyaan ieu mah ieu dongeng teh ya. Sakur kayang semah naon bae jeung anu kumaha bae bakal ditedunan. Ceuk si juruladen atuh ger anu kaleprok bakat ku bunga. Ari Ginggi mah keur paciweuh milihan kadaharan jeung teu openan kaaleutan parawan jekekan anu marake samping kabaya bari pinareupna ngahaja semu nolol. Eureun-eureun capek rahem sote sanggeus rurat reret di dinya geus eueuh nu dalahar. Aya oge anu keur ngarinum tuak, gedengeunana aya parawan geulis keur ngaladenan. Ginggi ngarasa era parada sabab batur-baturna mah geus boga awewe sewang-sewangan bari dikareukepan malah kolu harita teh ngeukeupna meuni pageuh pisan. Dia dongeng teh ya geus mulai deui ye. Ampun teu wantun ieu maca nu saleresna mah Paan di langkungan we ya. Ampun aduh. Aya parawan geulis nelenden nyampeurkeun Seta, malah eta parawan langsung nanangkeup awak Seta ngan ku Seta disurungkeun lalaunan. Naha Kakang, kaula kurang geulis, awak kaula kurang hade, ceuk si awewe. Tapi Seta keukeuh embung digoda. Kula mah geus boga awewe nu dipicinta, ceuk Seta. Ih, lalaki tinggalin zaman sugan, ceuk si parawan bari ngajengkat. Ginggi rada gimir risi eta parawan pindah ngagoda dirina, piraku nolakna eudeuk sarua jiga Seta yen geus boga awewe nu dipicinta. Inget ka palebah dinya hate Ginggi jadi ras ka Nyi Santimi. Nyi Santimi mah awewe basajan teu centil malah leuwih loba erana.
jauh tangeh jeung awe nu ieu ngan hate Ginggi leuwih ngajenan ka Nyi Santimi. Sokomo Nyi Santimi geus sumerah jeung geus satuju dikawin. Hah, dikawin? Kumaha ari nasib seta anu oge sarua ngarasa mika cinta Nyi Santimi? Bisa-bisa aing digelutan deui ku si seta, ceuk pikirna. Tapi bisa jadi ceuk pikiran Ginggi Nyi Santimi mah ngan bogoh cenah ka manehna. Geuning buktina sumerah eudeup ditarik kawin oge, ceuk pikir Ginggi teh. Ah, si seta mah ukur aku angga da si Santimi mah teu bogoheun ka manehna, ceuk hate Ginggi deui. Ginggi geuwat ninggalkeun rohangan bale kambang da sieun digoda ku awewe sabuat nu sejen keur gulai jeung awewe bari ngarinum tuak. Ginggi manggeus jauh ti dinya, manehna teh keur mikiran naha kamarana ari Ki Banaspati jeung Suji Angkara. Tita tadi asa teu mireungeuh maranehna. Hate Ginggi jadi penasaran kitu sababna manehna ingkah ti dinya tur niatna eudeup neangan keur di marana cenah Ki Banaspati jeung Suji Angkara. Ginggi ngulincar ngulingan imah badag boga anak Ki Sunda Sembawa. Bangunan gede teh oge dikuring ku imah-imah anu ukuranana rada leutik ngan kabeh oge bentukna teh mewah. Dijieun tina jati pilihan jeung hateupna tina kenteng sirap. Ari bangunan anu badag mah sisi-sisi hateupna disangga ku kai galede, di tebeh ditu aya bangunan jangkung. Hateupna tina injuk, di dinya kaayaan mungguh jempling eueuh sora jalma jeung jigana lain tempat jalma, jiga-jiga eta mah tempatna neundeun pare. Geus kitu Ginggi luncat kana bubungan hiji bangunan imah. Naon pangna kitu? Sabab hawar-hawar kadenge anu keur tinggerendeng ngobrol. Atawa sabenerna mah lain keur ngalobrol tapi aya nu keur nyarekan, tapi nyarekanana lalaunan jiga embung katohyan ku batur. Kagoda ku rasa panasaran, jeleng Ginggi luncat deui sangkan manehna aya di luhureun kamar anu aya jalma cacarita. Horeng di jero kamar teh aya Ki Banaspati jeung Ki Sunda Sembawa, duanana keur ngagelendeng hiji jalma. Dasar sia jalma goblok, tolol, teu ngotak sia. Sia sacara tu sadar geus ngahabayakeun kana ieu gerakan. Ceuk Ki Banaspati. Gambleng, pipi teh jalma teh ditampilingan kencak atuh sababaraha kali. Ampun Gusti, nadasi hapunten. Isim kaula teu apal yen Suji Angkara teh utusan salira. Ari manawi eta mah rombongan para sodagar, ceuk eta jalma. Ditelak-telak beungeutna Ginggi apal yen eta mah salah sahiji begal anu megatan rombongan tepikeun kagarlutna pisan. Dasar jalma gablek, ceuk Ki Sunda Sembawa. Leuheung lamun sakumna rombongan kojor ku balad sia. Terus sakabeh barang bisa karampas ngan cilakana. Sia kabeh eleh ku balad rombongan si Suji cenah. Saluresna mah jisim kaula sabalad-balad bakal tiasa ngarampas barang. Sapami teu aya jalmi saurang anu sakti mandraguna mah, ceuk si begal. Nu mana? Budak jajaka anu jangkung langkonyang kulitna rada bodas salangkung jiga anu bodoh. Tapi ku sarintakan niwaskeun balad jisim kaula saopat-opat, ceuk si begal. Boh Ki Banaspati, boh Ki Sunda Sembawa pada ting haruleng. Geus kaluar sia ti dieu, tapi awas montong kaparogo ku balna si Suji, ceuk Ki Sunda Sembawa. Si begal mukakeun panto ngan bareng jeung eta aya Suji Angkara anu rek asup bari maksa. Pamustunganana kaula bisa ngabongkar naon anu lumangsung salila ieu, ceuk Suji Angkara neuteub seukeut ka Ki Banaspati. Anu diteuteub sakedapan mah lir anu samar polah. Tapi kina teh ukur sakedeung sabab sacara kilat awak Ki Banaspati ngolebat nyampeurkeun awak Suji Angkara.
Ki Banaspati nyerang awak Suji Angkara kedua leungeun sakaligus. Leungeun anu katuhu eudeuh ngahampol embun-embunan ari curug, leungeun anu kenca eudeuh nyolok panon. Ginggi reuas ieu teh jurus ti Ki Darma anu nyieun Panarajang kadua tempat. Direungeuh Panarajang kitu Suji Angkara teu cicingeun tapi ngalabuhkeun awakna tapi kajiga rek andiprak. Tapi leungeun katuhu Ki Banaspati tetep nuturkeun pikeun ngahalangan Panarajang Ki Banaspati. Leungeun Suji Angkara nakis kaluhur, balukarna dua leungeun diaradu. Hiu, kedu, des. Suji Angkara ngajerit leutik sabab leungeun anu cikeneh dipake nakis karasana asa diadu jeung beusi teuas. Panarajang tetetela can beres sabab di dampal leungeun kenca Ki Banaspati dipake neunggeu tarang Suji Angkara. Bru labuh ngarumpuyuh teu hudang deui. Lelepkeun ta ieu mangkeluk teh ka balong tukang. Ceuk Ki Banaspati marentah begal anu tadi ditampilingan teh. Eta jalma teh nurut kalawan rusuhan ngagusur awak Suji Angkara. Cenah mah eudeuh diteuleumkeun ka dasar balong sakumaha parentah Ki Banaspati. Para wargi mitra kaum dangu sadayana cag urang rehat heula sakedapnya. Geus mulai rame deui wae tarungnya. Ki Banaspati sareng Suji Angkara teh tah ke mangga ieu urang ngerenghap heula sakedap. Udijeng wayah kieu ka sadayana anu masih keneh mikalandep kana carita Tatar Sunda. Udijeng ngadangkeun bae ka urang Soreang, urang Ciwidey, urang Pangalengan, Cimaung, Banjaran, sadayana aya di Kabupaten Bandung. Aturan mugi dina dinten ayeuna sadayana nuju aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge ka urang Garut ya, aturan udah jangan dangukeun ka urang Kadungora, urang Leles sadayana, ka urang Tasik, oge ka Ibu Dr. Yulinda Belia kumaha daramang sadayana. Oge ka urang Banjar, urang Ciamis teh Tami Malihah sadayana kumaha sarehat. Pak Aceh Darsono di Palihan Ciamisnya. Ka urang Pangandaran, lajeng ka urang Majalengka, Kuningan, oge Cirebon sadayana nya. Ka urang Karawang, urang Subang kumaha daramang dina dangat ayeuna. Oge urang Purwakarta, Sumedang, Cianjur, urang Sukabumi, Bogor, oge teu hilap ka urang Banten ya, ka Ibu Enji di Pandeglang ya. Sarehat sadayana. Ke urang Jakarta oge anu masih mararanco nya, urang Sunda anu area di Jakarta anu masih mikalandep kana dongeng Sunda aturan nu jeung ngadangkeun bae. Oge ka nu aya di Sumatera, nu aya di Sulawesi, nu aya di saluareun Jawa Barat anu masih keneh maranco kana dongeng Sunda aturan nu jeung ngadangkeun bae. Oge nu aya di luar negerinya biasana masih keneh ngadarengkeun dongeng di Mekah, di Madinah, di Jazirah Arabia, oge di kota-kota nu sanes di luar negeri aturan nu jeung ngadangkeun bae. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos mah urang teraskeun bae ieu dongengna. Mireuneuh awak Suji Angkara anu keur kapiyuhan digusur kaluar, tur cenah eudeuh diteuleumkeun ka balong, Ginggi langsung luncat turun tina wuwungan imah. Awak Suji Angkara henteu terus digugusur tapi ayeuna mah dipanggul di bawah setengah lumpat. Jigana eudeuh muru balong anu aya di tukangeun kompleks paimahan. Ginggi nuturkeun ti tukang bari rencepan sakapeung kudu nyalingkur ka tempat anu teu katojo ku cahaya bulan. Tapi Ginggi terus ngadeuketan sabada jalma anu manggul awak Suji Angkara tetereh tapi ka sisi balong. Samemeh manehna ngunclungkeun awak Suji Angkara, Ginggi geus ngabalesat nyampeurkeun. Jeku unduk eta jalma dipeupeuh tur bari teu kungsi ngagoak geus ngarumpuyuk.
malah awakna katindihan ku awak Suji Angkara. Geus kitu giran Ginggi anu manggul awak Suji Angkara dibawa ngajauhan eta tempat. Geus dikedengkeun di tempat anu aman, Ginggi ngurutan sababaraha jalan getih di sebagian awak Suji Angkara. Sanggeus kabireungeuh nu diurut rada eling, Ginggi ngaharewos. Geuwat sia mantog ti dieu, ajakan sakumna balad sia. Cenah bari geus ngaharewos kitu mangan ngablesat we awak Ginggi teh, ngablesat ingkah ti dinya. Sanggeus nulungan Suji Angkara, Ginggi ngablesat muru bangunan imah nu tadi. Pareng jeung eta kabireungeuh Ki Banaspati kakara kaluar ti imah dituturkeun ke Ki Sunda Sembawa. Ginggi yakin jalma anu disebut Ki Banaspati ieu teh nya Ki Banaspati muridna Ki Darma. Ieu bisa dibuktikeun ku jurus anu digunakeun sawaktu nganiaya Suji Angkara. Jigana Ginggi kudu ayeuna nembongkeun dirina yen menna teh murid Ki Darma tur diutus nepungan Ki Banaspati. Ginggi ngolebat nyamperkeun Ki Banaspati ku cara ngajleng, anggang sakitu 4 depa teh ukur diliwatan ku salengkah gerakan. Mireungeuh aya nu ngablesat nyamperkeun dirina Ki Banaspati ka tembong reuaseun. Ngan mireungeuh aya hiji gerakan nu dianggapna ngabahayakeun awak Ki Banaspati ngajleng kaluhur kira-kira 2 depa. Tur akhirna kadudukan awakna aya disaluhureun awak Ginggi. Ginggi apal jurus anu dipake ku Ki Banaspati teh ceuk Ki Darma disebutna jurus walet notol. Ceuk palajaran dibikeun ku Ki Darma mah saupama awak geus ngumbul di luhur, saterusna kudu nyieun gerakan salto. Tak sanggeus bagian awaknya dihandap kuduna malik narajang kumeupeulkeun tenggelan kana embun-embunan lawan anu keur nyeburu tea. Ngan kabuktian Ki Banaspati henteu malik nyerang sabab awakna langsung turun deui napak taneuh. Tapi mireungeuh Ki Banaspati henteu males panarajang. Ginggi malah geus nyieun jurus anyar awakna ngadekem niru-niru maung anu rek ngrekeb borowanana. Ginggi ngaluarkeun sora ngagerem jiga mau sorana lirek ngeundeurkeun jagat. Ki Sunda Sembawa mah tepikeun ka meungpeukan ceuli. Bada ngagerem awak Ginggi ngabersat deui jiga eudek ngareweg awak Ki Banaspati. Mau nguncap muru mencak Ki Banaspati ngaharewos tetapi sorana rada tarik. Lain saharewos-harewosna sabab ieu hewosna sora dibarengan ku tanaga jero. Nya ieu anu ceuk Ki Darma jurus sempalan tina elmu hiliwir sumping teh. Jurus nyarita ka anu jauh, tapi ieu jurus oge dipake nyerang ceuli anu ngadenge tur tujuanna ngaganggu kana konsentrasi anu nampa eta harewos. Basa Ki Banaspati nyebut ngaran jurus kahartina ku Ginggi mah kieu. Bisa jadi Ki Banaspati tumanya ti mana Ginggi boga jurus eta. Padahal anu barisa ngagunakeun mah ukur anu aya hubunganana jeung Ki Darma. Ngaduga yen eta teh hiji panalek atuh Ginggi oge ngaluarkeun jurus-jurus sejena pikeun ngayakinkeun yen dirina teh muridna Ki Darma. Ayeuna Ginggi ngagunakeun jurus pupul bayu. Sabenerna ieu lain jurus bogana Ki Darma tapi bogana Ki Jayagiri. Ku Ki Jayagiri diajarkeun ka Prabu Surawisesa Jaya Perkosa. Ku Ki Darma mah dipaling ngaliwatan kitab Ratuning Balasariwu anu dipindo tulis ku Ki Jayagiri. Hartina anu paham kana jurus pupul bayu mah ukur Prabu Surawisesa Ki Darma katut murid-muridna. Basa Ginggi ngaluarkeun eta jurus di sakuriling bungking angin ngadadak lilimbungan. Dahan kai oyag-oyagan daunna marurudul. Ki Sunda Sembawa kapaksa kudu nyekelan dahan kai sangkan ulah kabawa limbung.
Ieu jurus pupul bayu teh kudu nama ditujukeun kalawan lamun lawan teu bisa nahan panerajang ieu serangan awakna bakal ngacleng ka tukang atawa bisa jadi awakna hancur sabab biasana batu cadas oge lamun diserang ku ieu jurus bakal ajur burak-rakan jadi lebu. Tapi Ginggih henteu neruskeun gerakan sabab tujuan oge ukur rek pamer yen manehna teh muridna Ki Darma. Ngan baik Ki Banaspati jiga teu hayang ngabandungan eta jurus, malah manehna mah kalah ngalieuk ka Ki Sunda Sembawa. Jigeuan Andika mah ingkah ti dieu, tungguan kaula di bale gede. Cenah geus kitu belesat Ki Banaspati ngabelesat lumpat. Ginggih ngarti Ki Banaspati lain eudeuk kabur tapi hayang adu hareupan jeung Ginggih bari ukur paduduaan. Atuku sebab mikirna kitu Ginggih oge gancang ngabelesat nyusul ka mana Ki Banaspati ngabelesatna. Ki Banaspati lompatna bebelesatan malah beuki lila gerakan teh kalah beuki gancang. Lompatna ngahaja ka tempat anu hese dipake lumpat ku jalma biasa. Sakapeung nete dahan kai, sakapeung lumpat luhureun pucuk dangdaunan. Nya Ginggih ngarti yen Ki Banaspati keur ngadoja pangabisa Ginggih. Atuh Ginggih oge ngimbangan naon anu keur dipentes ku Ki Banaspati. Ngan bae Ginggih oge kudu ngakal manehna ulah nembongkeun pangabisana sacara poal. Itu sababna lamun mah Ginggih lumpat tapi henteu ngahaja hayang nyusua malah hayang katembong tinggaleun. Lamun mah Ki Banaspati lumpat dina pucuk dangdaunan ku Ginggih ge diturutan ngan awakna ngahaja gagaleongan jiga anu arek ti kosewan. Tapi ka akhirna Ki Banaspati nungguan di hiji tempat bari nangtung ngabedega. Saha maneh? Cek Ki Banaspati nyarita teu diwengku. Nu tukang diutah-etah ku Ki Darma, tembal Ginggih sarwana teu make tata sopan. Harupun umum sia montong nyebut ngaran eta. Naha ongkoh sia wawuh ka Ki Darma tapi tuh apal saha ari Ki Darma, cek Ki Banaspati. Ulama ukur nyaho yen manehna ngarumat kula salila 10 tahun ngan teu nyaho saha-sahana ari Ki Darma, tembal Ginggih. Nya paduli ari sia teu apal mangan omat di hareupeun umum sia ulah nyabit-nyabit eta ngaran, cek Ki Banaspati deui. Ginggih unggeuk harita teh. Tah ayeuna sebutkeun saha ngaran sia jeung naon perluna nepungan aing. Sagedapan Ginggih teu kanembalan Ki Banaspati teh muridna Ki Darma. Saeutikna Ginggih kudu boga hiji hubungan jeung ieu jalma ngan hubungan anu saperti kumaha. Ginggih embung deukeut pisan keur mah itu ge sarua jiga anu bungah tepung jeung Ginggih, malah mah Ki Banaspati jiga rada neundeun curiga ka manehna. Ginggih ukur ngajudi yen Ki Banaspati embung dirina nyanyahoan ku umum yen boga hubungan jeung Ki Darma. Kaula teh diutus ku Ki Darma pikeun mantuan opat murid-muridna, ayeuna kakara tepung jeung kakang saurang, cek Ginggih akhirna balaka. Ki Banaspati harita teh unggut-unggutan. Oh, alus, cenah masih tetep unggut-unggutan. Tapi bari panonna neuteup ka jauhna ka pucuk-pucuk tatangkalan anu kaoyagkeun ku angin peuting. Tah mun kitu disamet ayeuna Andika kudu nurut kana sagala parentah kaula, cek Ki Banaspati sanggeus rada lila. Pasti kaula nurut. Sok asal ulah ditugaskeun ngabegal, tembal Ginggih. Di omongan kitu Ki Banaspati neuteub seukeut harita teh. Kaula milu ka rombongan Suji Angkara, basa eta rombongan dibegal di tengah jalan. Andika baladna si Suji Angkara. Ginggih gideug. Geus kitu manehna nerangkeun sajelasna kumaha mimitina bisa gabung. Ngan anu kaula hayang tumanya naha nya begal teh dipingpin ku salira kakang. Ginggih nalek. Kadenge Ki Banaspati seuringah kai. Nya eta pisan disebut pangorbanan pikeun anu narekahan hiji perjuangan teh.
Cek Banaspati sabada eureun seurina tapi ari Ginggi mah beuki bingung ngabandunganana. Pikeun bumila ka rakyat, kaula kudu pura-pura babakti ka raja. Pikeun bumila ka rakyat, kaula oge kudu nahap-nahapkeun diri. Migawi jalan hina nyaeta jadi begal. Cek Banaspati halis Ginggi ge harita kerung da weleh acan ngarti. Nya bener, kaula kekentong begal. Tapi waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos seep urang tunda heulanya insyaallah dina seri-seri anu salajengna ieu dongeng urang sami-sami teraskeun deui. Sakitu nu tiasa kapihatur dina ayeuna hapunten nu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.